balik di Kamis Misteri. Salah Kamis. Siap. Balik di Kamis ya. Sian. Bodak, alhamdulillah segmen jurig mah halus pius nanya jurig wae gitu orang fokuskan kanu jurig tapi dah teu rame jurig tuluy mah tapi lu halus mah ente jadi jurig hantong anjing kayak lilak ene orang masih kene hayang hirup anjing loba kene ya utang anjing bodak teuing ya ayeuna kemis ayeuna ngabahas jurig naon urang teu apalnya da ka dieu juk ningali ya aya kisi-kisi nama di jalan sih kana loba nanya anjing tapi tak apal sih orang play ya video mimiti cas membuat saya ibawa oh iya legenda tanyakan emennya nu di Subangnya tapi alhamdulillah sih ayeuna mah halus sejalanna juga muncul di tengah jalan jeung caraang eta mah tukang dagang nya tukang kopi pengendara kaget dan kerap terjadi kecelakaan. Cukup banyak yang membuat saya ibawa tanyakan itu tanyakan emen teh dengan banyak makhluk halus. Makhluk halus teh kumaha anjing tanyakan ini dapat tiba-tiba muncul di halus tengah jalan. Hal itu tentu membuat beberapa pengendara kaget dan kerap terjadi kecelakaan. Eta sebenarnya kudu ngalungkeun rokok mitos nantinya teu jeung kopi nanti dengan banyak jeung kopi na tuh anjing da jurig teh mun seuseut aing ngarokok tuluy mah teh jeung dibere kopi namanya oh amis-amisna tentu membuat beberapa pengendara kaget ieu mah cek urang mah nya sebenarnya mah lain ku si naon ngaranna teh jurig-jurig teuing emang kacerobohan manusia we ieu mah nya bus loba nu labuh tidinya loba nu tiguling tidinya teh karena mungkin remna belong bana gundul jadi lain ku jurig-jurig teh karunya anjing jurig teh loba dipitnah anjing kumaha raneh tah anjing nu sok jeung konten karya ye tong lah karunya jurig ge da butuh privasi naon anjing juga butuh privasi anjing kita bodak poana mah entong nanaon teh nyangkut pautkeuna jeung jurig mun ceuk si jawin teh mah justru leuwih loba teh ke anaon ngaranna teh kecerobohan manusia anak tanya lain ku jurig-jurig teuing anjing da jurig mah sajahat-jahatnya jurig sanyaho urang moal nepikeun ka bisa maehan tah kitu anjing cek si jawin tah urang plewe nya video mimiti anu kaduana ya enon ya tuh tingali caing ge jurig sakitu olahraga sok anjing dek nyingsinan kumaha ieu jurig tuh manyad geus paeh-paeh deui itu eta ti guling anjing jurig bieu karunya ya kunti nya kunti heureuna emang kudu di luhur sia mun dihandap pasti loba nu nempo sarieun jelema teh ieu mah bek karunya aya karunya namanya urang ka jurig teh tapi da kitu teh jurig bae da geus jelema paeh mun lain jelema mun jurig gitu ngomong naon ka teu fokus ya naon ye anu keur push up tuh kalah anjing naon eta naon anjing eta virus naon anjing jiga corona jiga corona anjing ieu logo corona teh awalna ti dieu meureun waduh eta mah aing teu ngarti engke dibuleun ku urang lahnya ieu di perkebunan sawit cenah aya naon nya sosok putih cek urang ge rata-rata kieu urang ti video sabaraha ge katarukang lah urang pasti nerangkeun tiap aya penampakan jurig nu video nanti bet kamera nanti sok bararutut nya bener teu ieu tuh jujuk aya di tangkal sawit cenah tukeun nangkring kunti tuh ngagideg tuh jeung matana teh harurung siga ucing nya teu bawa ucing eta cingring tapi mah cingring ieu mah tinggal itu jongjon we di luhur tapi rada muringkak ieu aing piraku anjing ngaleungit we tuh leungitna teu semut aya rada bayangan ieu cu urang poana mah tiap-tiap aya penampakan jurig pasti kamerana butut ieu ngadadak hitam putih anjing padahal light infrared anjing teu ngarti aing dengarkeun kana rotipin teu ngarti mah ieu nu kakatrok cenah ieu saha saha kalah anjing aing sok ngareurewas tuh itu lompat tuh aing lompat keneh mah ca aing lain jurig tapi jual eueuh tingali eta tang nyamar jadi ember anjing siluman ember ieu mah
Aing mun siluman-siluman emer kita jadi inget monster-monster ieu monster Power Ranger sok anehnya. Buat ieu kayak kitu mun monster Power Ranger ieu teh. Tuh lompat. Anjing waduk anjing mah. Tuh jadi emer, ieu mah jurik emer ieu teh nu kieu disebut jurik emer teh bodak euy. Gila naon euy. Iya naon ieu. Oh, syah. Oh, ieu mah di CCTV. Halus euy, bener datang John Cena mah eleh tingalian. Ngeunaheun kitu euy. Buak. Di semek ngaran teh nu kieu teh euy. Di semeknya anjing ku si John Cena gitu ya anjing di semek ya. Wah, tir anjing juri ge harga dirian ci aing anjing ku bangsa urang mah. Oh, itu kenangkring tuh aya Kunti tuh, kenangkring. Capek nebeng eta teh. Toh hiber euy. Anjing bener ye euy, ieu mah ciga film euy. Nya, badak. Karya ieu moy jujug hiber anjing. Kan sidik di caangannya. Tetapi eta katempo beungeutna tuh. Ciga sodako ieu euy. Anjing sodako. Apal mana jurig sodako euy. Nu kaluar ti nu ieu anjing. Sumur. Oh itu tuh aya di nu bayangan tuh. Di nu enteung. Di nu enteung tuh. Tuh biji Kunti beureum. Taya alus Kunti teh teu peuting kaluarna ieu beurang ieu. Ciga nama mainna kasarean anjing teh. Begadang keur teu bisa sare jadi keluar beurang anjing hanya bahan ulin beurang. Baheula mun maneh harapannya film ieu film si Manis Jembatan Ancolnya. Si Manis teh kan sidik jurig dinya teh jeung si Oji Saputra. Mun keluar beurang teh kudu make kacamata. Anya ada teh. Anjing jurig kitu anjing gaya jurig teh gining kudu gining anjing teh sakalian make jaket kulit kitu kacamata hideung anjing jaket kulit. Si ieu Kunti teh make kacamata ieu berarti bohong ieu mah nya. Udah sanya urang anjing si Dia Permatasari nu jadi si Manis mun beurang keluar kudu make kacamata anjing si Oji Saputra. Banyak bener teh. Bener anjing urang mah da ingat urang mah halus atuh ge ieu baheula mah euy serem cenah ieu nu dikutuk nya. Padahal emang pari mah da beungeutna kieu ciga jelema sia euy. Ieu teh cenah budak durhaka cenah euy dikutuk anjing. Ayeuna mah geus nyaho karena loba lah berseliweran di internet ternyata teh pari emang kitu beungeutna anjing jadi beungeutna teh emang ciga jelema euy. Kerangka tulangna kitu. Jadi si panonna teh emang di sisi kitu. Nih bener baheula mah nya euy loba-loba yang menyesatkannya. Percaya di urang teh euy. Aing baheula apa mimiti teh ieu teh di Sigismoy anjing. Sigismoy. Aing sok ngareuwas mun kieu kieu teh euy. Pura-pura ngaliat sana. Cik lah ieu kudu. Oh narikan maneh teh. Cik maneh ieu mah tipena nu kieu teh lamun ngalewat ka jalan kosong, jalan sepi, pararoek, tipe maneh anu hare-hare we maju lalaunan atau digas anjing cik ketik di kolom komentarnya. Urang nyaho cik. Urang diskusi lain diskusi anjing orang berbagi pengalaman we. Maneh kumaha lamun ngalewat jalur poek, jalur sepi dek digas atau dek biasa wae gitunya. Ai urang mah tipena nu biasa wae da ngandeg-degan mah aya sebenarnya. Api-api bonge we urang mah anjing. Entong api-api teu ningali bisa nabrak anjing api-api teu ningali mah. Naon cenah ieu euy. Kala pocong lagi rebahan di jalan. Mana anjing pocongna? Aing teu nempo euy. Eta mah lain pocong anjir. Efek lampu eta mah tuh aya tuh di tengah tuh eta mah lampu. Tuh pas mobil ieu langsung eueuh. Ieu tah aya tah anjing tah pocong tah. Tuh pas ku mobil jol eueuh ting digusur mun ku mobilnya. Waduh eta budak. Aing mah nengah heureuyan. Tingali aing bener alus anjing kitu tah. Tah marane mun panggih jeung jurig asli ieu mah da sidik jujurigan nya ieu mah dek ngeprank babaturanna mah maneh panggih jeung jurig asli cobaan cika si Mang ieu tah langsung we sodok anjing. Taeuna tuh tingali. Anjing watir anjing eta mah si nenek lampir gitu sa eta. Ieu budak hideung teh nya. Kala anjing. Ieu budak hideung euy. Mana anjing teu gerak ieu mah. Ieu mah ciga domba euy.
Oh domba nangtung. Wah. Kira-kira ieu domba kasurupan naon nya. Da mungkin aing maung ngesidik domba. so kan domba eta cigana domba kasurupan euy. Tapi kasurupanna mah mungkin mun aing maung nyebutna kitu nya. Anjing, ieu domba bener bisa nangtung kieu. Ieu mah bodak sound the ship ieu mah. Nya bisa nangtung begitu aya nu bogana langsung sukuna tarurun deui anjing lembang nu kopat suku deui tuh. Ngaliem. Anjing ada hayam karunya tuh nuruasin di tukang seuy. Hayam nuruasin bagian aing cenah ngajarawok mah kongkorongok cemana jeung ngajarawok. Kela aing ningali hayam direuwas kira euy. Perhatikan kumaha itu di tukang tuh. Sisi. Tuh. Arangkog anjing. Sarap anjing. Ya naon ieu kunti yeuh. Aing mah bangsat cai aing mah. Ieu mah bangsat kabur. Takol tak bener alus. Iya mah euy. Kela euy. Iya. Waduh anjing tanu kieu euy konten-konten tidak mendidik anjing nu kitu karunya urang mah nu jadi kuntina euy disiksa, diteungeul di baledognya, digebuk karunya urang mah euy. Tapi bayaranna cigana gede meureun nya. Ieu naon ieu tuh? Itu anu hibar tuh. Anu hibar tuh. Tep lalaunan kunti deui gitu. Tuh tinggal hilang layangan ieu mah. Kela euy ngadeuketan satu ngadeuketan. Mumun cenah anjing si Mumun. Kuntilanak Mumun ieu mah dasanya urang Mumunna pocongnya. Ieu kuntilanak salah berarti ieu. Moal ketang ieu mah si Mumun geus dibuka. Nya dibuka luhurna jadi ngarumai eta si rambutna tuh. Baheula mah aya pemburu hantu di acara pemburu hantu teh di TPI lah. Nya aya pemburu hantu anjing baheula mah ieu ge cigana YouTuber teh sarua kontenan nurutan pemburu hantu. Tapi da waduk eta ge euy. Saya si Riko ieu. Caing mah euy. Kela. Ai sok ngareudeuwas ya ieu mah euy. 2 hari dah. Wah, jual 2 poe anjing. Berarti sieun selama 2 poe teu kacai nya. Heuh, sieun 2 poe ieu teu kacai ieu. Teu modal, teu kiih mun selama 2 poe kela. Oh eta anu kaluar tah. Beurit paling nyanyi. Mana nya rese jurig teh. Tapi dah heueuh sih nya. Tempatna jurig mah cenah emang di kamar cai resepna teh. Di cubluk itu resepna teh dinu kotor-kotor anjing mantak imah maneh mun muka ayaan ku jurig tong kararotor. Bener salut sih aing selama 2 poe si ieu teu kanon teu modal ieu euy. 2 poe 2 jam itu teh. 2 jam. Oh 2 jam aduh aing. Berarti orang Indonesia banget euy. 2 jamnya. 2 jam 18 menit tuh. Kan kitu unggul teu bijil mah anjing teu serem anjing. Berarti tong sieun lah ieu mah bawa otomatis anjing katebak ku angin anjing. Ya lieu. Teu da eueuh nu bijil euy. Anas ditungguan bodak. Nu ayeuna mah kurang sieun nya. Kurang sieun euy. Engke kurang urang cobaan lah. Kemis hareum mah leuwih sieun meureun. Tapi pokona mah tonton we video-video kami sieun di urang. Teu sieun ge bae lah urang mah da teu neangan sieunna kitu. Pokona mah komennya bodaknya ramekeun euy. Urang tong nepikeun ka rame teh anu aya Kang Dedi na hungkul itu euy. Nu lain ge ramekeun anjir. Aslina mah nya dek lalajeun nu Kang Dedi teh diulang-ulang kan nu lain anjing cobaan video nu lain da rame bejaan nu lain bisi can aya nu apal. Tiap poe Kemis di YouTube aya kami sieun nya. Di like, di subscribe, di komen tong poho euy. Klik loncengna ngarah apal tiap poe Kemis aya konten anyar. Oke, balik deui jeung Ipin Cieun di Kamis Cieun. Sieun. Jak. Hih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 i